Kalau taman di mana? Taman. Paling itu. Taman. Iya paling itu. Kamu mau buka kain yang nanya taman mau buka kain. Ganteng pisang itu di mana awalnya mau buka kain ganteng. Taman. Iya paling itu. Itu mah kolam. Iya itu paling itu. Lain buka kain lain. Itu paling itu lah tamannya. Ke awet yang taman, abis teh kaditen yang taman. Ada yang ada mau proyek. Iya itu paling itu. Yang kayak tuh orang kayak lamar gak apa-apa, cek kenal sayang. Nanya-nanya, kita dilamar. Ayo kirim mual. Paling mana sih? Paling mana nih? Paling itu lah. Kira aku aku dulu ngajong ke dia, soalan yang keluar. Aran mah ono. Aing mah ya aku pengen ajak kenalan sih urang nek nehan taman. Ih, aing nek kenalan lain. Apa buka kamu? Ya? Orang taman mau diajak kenalan kita bobo-bobohan. Gampang woy. Mangkat dan aing di mana aing nanya. Masih terus. Ajak kita boy udah gak punya ini. Cina, iya gitu taman teh mana megah. Lega pisan. Oh, I love you. I love you Citapen. Mantap lah. Ari Cina rek nyeun taman. Masih jadi taman teh geuning. Bener ke sih lokasi tempat taman lagi teh. Lah mana? Si anak yang ini. Mana sih? Itu yang tamu pangi-pangi. Lah mananya? Si budak. Ringan wae tadi. Kurangnya di teangan, tadi orang nungguan di dia. Neangan. Ampun teh. Hari ini dapat teh jadi. Lain nu ieu nu belah ditu tuh, tamana. Taman. Oh, belah ditu. Lain nu ieu. Taman. Aduh, aing mah ngomong dulu bolot. Ieu ya aing teh. Aisyah, awing mah tadi nek nyeun taman, lain nek kan kelapa. Ieu mah jadi. Lu melen nek borong kelapa. Aduh, lain ieu mah kalapa, kudu di alangke mun sarolot. Itu tuh, nyeun taman nu belah ditu. Nyeun taman? Heeh, belah ditu. Apa nih mas jadi? Kali nu ieu nu belah ditu tuh tingali tuh belah ditu. Tuh, tingali tuh belah ditu. Gelo. Aing tinggal diterek nyeun taman. Ya sudah kumaha aing ngomong. Naik bebes boys, urang teh nyeun taman di dieu teh. Moal naik bebek boys nyeun taman nu anyar nu aya di Citapen. Gitu. Nu aya di Citapen tuh nu belah ditu. Ayo coba ka dia. Ayo. Belah dia. Belah ditu tuh tinggal itu. Tuh belah ditu ayo. Ayo.
yang diceklan we abogo ka urang. Ku aing ditatarik soten didinya budak. Oh, urang mah ganteng tuh baheula gitu. Orang Aduh, ganteng. budak maneh teh budak bolot. Aduh, aing mah hayang geus urang ka ditu wae. Pira ku teh ngabogo ka urang. Aing mah lalaki normal. Salok wae jeung si awan ieu. Ya astagfirullahaladzim. Diem, ayo aduh. Ayo geus bro ka ditu. Ayo. Geus ah. Mau beti ngomong ayo. Bener atuh, nanti ributin ke cara namanya. Ayo guys. Ari si budak, kemana budaknya? Lila pisan orang ti isu malah lengkur. Kemana budak? Ya, rek benar. Mau dikawat budaknya? Aduh. Ayo, ke Pak Haji nang sungguhan wae. Nah, Pak Haji. Ayo Pak Haji tah si budakna tah. Arek ketemu di ditu tuh. Tuh, tah sok nek kumakeun lah Pak Haji. Heug lah. Ayo malik ya. Mana rek benar mau dikawat teh? Ya, tinggal di paguan siga kitu. Masang papi blok parehol gitu masih mana teh bisa. Itu sih sebenarnya. Pakai motor kan ieu mah Pak. Ah jeung ieu duaan. Motor. Ya, mana ngerti teh nu dimaksud kurang. Itu pagawean teh bener. Pagawean teh masang papi blok teh harenjol. Kumaha sih mana bisa teu gawe teh. Oh, tenang Pak Ji. Konom taman mah ku abdi mah dibereskeun. Kan aya tenaga ahli abdi. Tenang mah Pak Ji. Tenaga ahli nu mana tenaga ahli teh siga ka ditu teh. Ya, coba tinggal di teh jeung urang. Kuncang mah Pak Ji. Gitu abdi teh. Oke lah bareng ku bisa. Kalau kadinya pagawean kumaha sih mana teh. Urang ngomong pagawean mana paham itu sih. Ya, tingali ka ditu pagawean atuh Pak Haji. Coba tinggal itu. Ayo. Lain dek ngojek Pak Ji. Pada pira abdi nek jadi dia. Kalau di ditu di kolam. Pagawean lain ngomongin ngojay kumaha sih ari mana? Urang tadi lain ngomongin tenang, lain ngomongin ngojay. Pagawean mana itu bener gitu ya. Coba bari sarep pisau. Itu teh tinggal masang papin blok teh rengkol kadi-kadi itu. Kelempeng juga rata. Masih kumaha sih urang teh ka dieu teh kan aritan itu taman. Kita ngojay. Ya, cek Pak Haji itu pabrik blok beresan. Ayo tinggali. Ini kabit tuh make bajuran nah, tadi nak, tadi ya sekarang. Yang ngomong enggak ini. Ayo teh ngomong pagawean renang. Wah, ayo masih. Ya, papling blok gawean, papling blok. Ay Pak Haji buku ka urang. Astagfirullah. Normal. Iya tanggal tuh. Ayo mending kieu Pak Haji. Urang ka ditu wae ninggal pegawaian. Apa bener teh? Karena pagawean maksudnya ge. Kita tadi jangan sampai pagawean. Pak Haji. Mana ieu? Pak. Mana mirip pisahnya si gua orang sian kemana? Ganti si gua. Si gua. Aya anjing si gua. Ya, sebagai ini maling kadong-dong ya. Oh, kadong-dong banyak. Kadong-dong kurang cek apa ya. Dan lain kadong-dong si gua. Gua mau wow itu cuma apa? Enggak kayak naon. Gua juga si gua tidak. Jadi salah satu mau gitu pegawaian. Nah, iya Pak Haji tos beres tuh. Tenang we anak babi mah seueur. Masalah seperti itu kita lempeng terus enak rata dia kan geus diwajibkan di awal mana bisa kita sebenarnya Apa nyen taman Pak Haji teh taman. Pak Haji lain jeung gedung di kita taman sanu ngomong kasur kita taman mana kita nyen taman kita coba bisa tuh Ayo bingung guys. Pak Haji punya begitu. Maneh budak. Iya Pak Haji teh taman, Pak Haji teh jeung taman tah ieu papi blokna. Pan Pak Haji can beres ieu. Barang lagi Pak Haji ngagerak-gerak wae. ayo orang kan tadi nyaritakeun taman
Emang orang nyari teh kenapa nih? Apa taman yang cari teh nasi? Maka udah bolak-balikannya masih mana? Ada tanya hotel Cina. Haji ya, ya teh taman itu kok jadi ke taman pan Haji hayang na taman teh. Astagfirullahaladzim, taman tadi bener nyari takin taman. Kan orang cerita taman tadi kayak mana? Itu bener masang kaping blok teh ya. Bener kumaha cing coba bisa itu nyebutkan channel tukang-tukang orang hebat mana tukang nih Pak jauh gitu tuh. Mau perintahkan coba. Coba ngobrol Pak Haji teh nyambung. Ya, ieu taman beresan supaya rapi. Supaya rapi, ieu rapi, pagawean teu rapi tuh. Tingali Ya biasa we urang mah teu budeg, ah. Urang mah teu budeg. budak bae. Neng Pak Haji. Aing mah keder ieu. Pak Haji teu pugu-pugu hambak-hambakan ka aing. Mana nu teu nyambung aing dek nyen taman, pajar nyen hotel. Itu nya balik itu. Bener tuh, jadi sok-sok tentunya mah. Pokoknya beres kan, pokoknya tuh, udah rapi ya. Udah rapi. Kira-kira beres lah ya. Itu Pak Haji abdi mah teh yang ente teh yang itu mah. Kira aku di dia ka di WC mah. Ya, pagawean bereskeun pagawean, iraha beresna. Ah, ulah gitu. Yakin hareup Pak Haji. Nek nyium-nyium urang wae. Aduh ya Allah, aing kudu ngomong teh kumaha ya. Urang Pak Haji. Kamera teke yang mana? Ih, nyaho atuh urang mah dua pemajikan mah calon mah. Teke, boy, teke. Nyata. Hayang pugu abdi ge. Arah aja gitu. Seneng Pak Haji itu kayak abdi bensan kabeh sesuai Pak Haji hayang kumaha abdi beresan. Tah anak bener mana? Itu maksudnya ge. Naon teh Pak Haji? Mana sebentar dia ngomong beresan. Heeh. Oh, sih salah dikit lah. Oh, Pak Haji abdi udah mau renang cak abdi kan cuman kan dieu. Ulah paling setiap tamu jelema teh nemen-nemen teh yang nyanda. Nu bener ibu dak ya. Apa aja cukup deh. Aduh, dah ngomong jeung maneh mah da teu nyambung maneh mah teu lalit. Ih, nyaho hebat urang mah Pak Haji da. Urang geus di mana-mana ge nyen kos Teu kieu. nyambung hebat teu nyambung. Mana? Tenang Pak Haji, kabeh mah beres wae sagala pagawean mah. Heeh, Hebat gitu tenaga ahli. tah. Pagawean maksudnya ge nyaritakeun pagawean. Nya, bereskeun nya. Nya. Geus Sok pugu abdi. bereskeun ya. Sanggup teu bereskeun waktu cepat. Oh, Pak Haji nek ajak ke Mam. Entos Iya, Mam abdi. iya dibereskeun dalam waktu cepat ya. Iya. Rapihkeun pabrik bloknya. Oh, pagawean. Hah, pagawean. Tenang Pak Haji. Nah, benar. Kamu mah hebat, ini mah kecil. Kecil-kecil ditaduh bagusan. Beresin ya. Nya. Oke. Siap bereskan? Mam Pak Haji. Bereskan pagawean. Oh, siap. Abdi ka bumi lah. Heeh, kapan dengan kamu Yang sabaraha opat? pagawean bereskan pagawean. Cek abdi mau apa? Kan AWWKI mah opat ke si ibu nang ngambek-ngambekan ke abdi. Aduh, si Haji. Ini tadi Cina minta AWW ayeuna Cina. Iya, Masih pagawean bereskan. Astagfirullahaladzim. Ayo. Nyan. aing sok nyambung wae saharnya ampun dah aing mah. Siapa jeung ke kuabim pora mah diberesan. Ayo geus ka dieu, tinggal ayo. Oh, atuh urang mah Haji. Lain gelo orang apa aja. Dari serak. Saudaranya. Aduh, ngomong selalu punya mengwisan. Mam Pak Haji. Bereskan. Ya. Siap. Ya. Oke, bereskan ya. Kira aku lagi lapang futsal Pak Haji, ini mah taman. Lain lapang futsal lain. Kamu nasa produksi ini hari ini. Hebat nih Pak Haji. Hebat, makasih ya hebat. Kurang eta mah. Kenal dengan lagi Pak Haji. Itu mah kecil, kurang mah. Kita tadi juga kayak otak pemajikan mah Allah. Pakoniran kita mah enggak bisa habis di tukang. Ya, duit geus dibere. Ya. Pagawean beresan geus semua maneh. Beresan ieu kudu beres iraha ieu. Pokoknya Pak Haji mau kenal wae. Dia kuliah kita ke abdi, orang yang diberesan ke abdi. Apa tuh ini? Besok Kemana lah? Bereskan mana? kiri aja Pak Haji. Ah, inget ieu. Pak Haji kan sama kamu kau orang. Duit geus dibere ku Pak Haji. Pagawean kan anggeus-anggeus. Teh kiraha ieu pagawean anggeus teh. Kira aing mau ke bawah ka imah nama.
Bicarakan musim bunuh Pak, jangan kamu Yes, Bapak yes, Haji. yes, yes, udah dahar weh lah, dahar lah. Ayo kita itu tuh lewatan tuh. Ayo. Coba tempol betul. Sehingga langsung di dia. Bisa nggak di dia? Nah, nanti ulang ulang aja bukan ini ya. Oke, ayo mari kita neta pegawaian. Kita bayarnya. Ini kan dia. Amin. Ini anjing. Ayo sia. Asia, hayo Asia, hayo Asia, hayo Asia.